A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarjamah Al-Quran surat Yasin, surat nomor 36. Ayatna ti ayat 36 dugi ka ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu. Maha suci mantena nyaeta Gusti Allah anu parantos nyiptakeun berpasang-pasangan sagala rupa tina naon-naon anu dijadikeun, anu jadi, anu tumbuh di ieu bumi. Wa min angpusihim jeung ti diri aranjeun pasangan-pasangan di antara manusia. Wa mimma la ya'lamun jeung tina naon-naon anu teu terang sararea teu terang aya nu masih seueur keneh ciptaan-ciptaan Gusti Allah anu manusia teh anu urang teh teu terang. Ayat salajengna ayat 37. Wa ayatul lahumul lailu jeung oge tanda kakuasaan Gusti Allah pikeun aranjeuna pikeun manusia teh nyaeta terciptana ayana peuting naslahu minhun naharo anu nyingkirkeun anu ngabuligiran beurang. Faidahum muzlimun maka ujug-ujug datang we poek. Wasyamsu tajri limustaqorril laha jeung ari panon poe eta teh maju, panon poe teh beredar dina porosna. Dzalika taqdirul azizil alim, ta eta teh katangtuan Gusti Allah anu maha gagah, anu Gusti Allah teh maha kuninga. Wal qamaro qaddarnahu jeung bulan kami Gusti Allah geus nangtukeun manazila jalan-jalanna, manzilahna, hatta ada sehingga eta bulan teh balik deui kal urjunil qadim seperti turuyan anu geus kolot, anu geus peot. La samsu yang bagilaha moal kabuktian panon poe yang bagilaha ngudag ang tudrikal qamar dugikeun ka bisa nyiap manggihan bulan. Walalailu jeung nya kitu deui peuting moal dugikeun ka sabiqun nahar miheulaan beurang. Wa kullun jeung sakabehna boh bumi, boh panon poe, boh bulan fi falaki yasbahun dina jalana yasbahun beredar maju. Nah sakitu tarjamahna. Salajengna urang bahas surat Yasin anu 6 tos ditarjamahkeun. Ieu pokok-pokok nama ilmu pengetahuan alam semesta. Nyaeta utama nama nu sok disebat astronomi. Urang sok sering nguping astronomi. Hari astronomi teh ilmu anu mempelajari benda-benda langit, mempelajari planet bumi, panon poe, bulan, bentang-bentang.
Nah ini dibahas dina Al-Qur'an anu namanya tos ditarjamahkeun. Anu kahiji ku urang kasakseni aya peuting aya beurang. Naslaha beurang ditinggalkeun torojol peuting. Tah ieu teh kusabab perputaran bumi ieu planet bumi anu ku urang dicicingan ku urang karaosna mah asa cicingnya asa teu maju. Memang ieu teh rahmat ti Gusti Allah. Zalula karasana teh cicing we kitu asa teu berputar. Padahal ieu bumi teh kitu dina Al-Qur'an dina hadis ceuk astronom tak cocok. Bumi teh muter ieu teh. Muter teh tarik pisan. Ti beulah kulon muter ka wetan. Muter eta teh. Jadi ku urang katempoana mah panon poe nya anu maju ti wetan ka kulon. Jadi tetempoan urang mah panon poe maju ti wetan ka kulon tetempoan. Eta semu nya tetempoan gitu. Nu sabenerna mah lain panon poe anu maju ti wetan ka kulon, tapi ieu bumi anu muter ti kulon ka wetan. Saputaran bumi eta teh 24 jam. Jadi nu disebut sapoe teh ya. Jadi muterna bumi teh lilana teh sapoe. Gitu. Nyaeta 24 jam ti kulon ka wetan. Nah, panon poe kan cicing di belah wetan. Jadi nalika permukaan bumi yang hareup ka belah wetan kasorot ku panon poe, maka berarti daratan atanapi permukaan bumi anu kasorot ku panon poe eta beurang. Tuluy kan anu kasorot teh pan jadi kahandap. Tah jadi peuting. Jadi pangna aya beurang jeung peuting teh nalika permukaan bumi aya yang hareupan panon poe maka berarti eta permukaan bumi teh keur beurang gitu. Nalika ieu permukaan bumi terus kahandap muter teu kasorot ku bumi maka berarti peuting gitu. Kitu nu sabenerna mah. Jadi bumi berputar gitu. Dina rotasina teh disebutna rotasi. Tah bumi mah salian ti berputar oge bumi mah beredar maju. Majuna berlawanan jeung jarum jam kan ari jam mah ti katuhu ka kenca gitu. Tai mah ti kenca ka katuhu. Lamun dina ibadah haji mah jiga keur tawaf. Tawaf kan teu meunang sarua jeung jarum jam. Tawaf mah kudu berlawanan jeung jarum jam gitu ka kiri gitu. Ta ieu bumi teh berputar beredar. Jadi salian ti berputar oge maju beredar. Ngurilingan panon poe. Bakat ku gedena panon poe dibandingkeun jeung bumi. Tah bumi ngurilingan panon poe teh lilana teh 365 poe. Nya eta disebut sataun. Jadi urang terang sapoe, aya ngitung sapoe eta puteran bumi kitu saputeran eta disebut sapoe. Ari disebut sataun ieu bumi ngurilingan panon poe 365 poe. Tak kahiji ta ieu benda langit teh bumi nu ku Gusti Allah diciptakeun anu sok sanajan ku urang karasana cicing sabenerna mah boh dina Al-Qur'an dina hadis boh ceuk astronom kitu bumi teh nya berputar nya beredar. Berputar namah 24 jam disebut sapoe. Beredar nama sataun ngurilingan panon poe gitu. Nu kadua tadi sebat wal koma wasamsu panon poe.
panon poe oge tajri li mustaqarro. Panon poe oge beredar. Mung panon poe mah beredar na teh leuwih luas. Pan di langit teh seueur gugusan bentang. Untuk sok disebut galaksi Bima Sakti, aya galaksi Andromeda. Eta teh gugusan bentang-bentang. Pan bentang-bentang mah bisa jutaan, bisa miliaran. Tah panon poe mah ngurilingan karena eta pusatna galaksi. Jadi panon poe mah bekerja beredar gitu leuwih luas tibatan beredarna bumi gitu. Terus salajengna wal qomaru qadarnahu manazila. Bulan oge eta teh nya berputar nya beredar gitu. Jadi bulan mah nya muter jika bumi. Nya oge bulan mah beredar maju gitu. Ari bulan beredar nu kahiji mengelilingi bumi. Bulan teh mengelilingi bumi gitu. Manzilah jalan-jalana eta bulan ti mimiti bulan penuh tuluy dugikeun ka jadi upamana bulan sabit, tuluy jadi bulan purnama, engke balik deui ka urjunil qadim, balik deui kana bulan sabit deui kitu. Jiga tandan tua, ya tandan tua, mun dina cau tandan nyaeta tuluy, mun dina korma ya korma kan satandan. Tah tandan geus kolot geus mah leutik. Tah bulan teh balik deui kana leutik deui kitu. Tah eta bulan kembali ke semula eta teh lila waktuna teh nyaeta 28,5 poe nu disebut sabulan. Jadi urang boga perhitungan ngitung poe 24 jam itu eta tina putaran bumi. Urang ngitung bulan yen sabulan teh 28,5 poe eta perhitungan bulan ngurilingan bumi. Tuluy urang terang di sataun perhitunganana bumi ngurilingan panon poe. Jadi salianti ieu planet-planet teh benda-benda langit teh mere manfaat anu kacida pisan hebatna ka urang ka manusia. Bumi kan ku Gusti Allah diayakeun berbagai macam tumbuhan anu berjodoh-jodoh, aya anu pait, aya anu amis, aya anu hasem, aya anu lada. Itunya berjodoh-jodoh berpasangan. Eta tumbuh-tumbuhan keur manusia. Sasatoan berpasangan keur manusia. Manusia oge ku Gusti Allah diciptakeun berpasangan. Ieu rahmat ti Gusti Allah. Bulan bermanfaat keur urang mere caang waktu penting. Oge kan bulan teh eta teh manfaatna teh gravitasi bulan teh eta teh diantawisna kanggo ngeuneukkeun cai laut. Jadi cai laut teh aya gravitasi bulan pasang surut. Kitu cai laut teh kan lamun waktu sore pan surut. Itu si cai teh ka ditu ka tengah. Jadi angin teh ti darat ka laut. Geuningan nelayan oge. Initna sok sore kusabab ngarah ka dorong ku angin ka tengah gitu. Waktu isuk-isuk mah maju ka isuk-isuk cai teh kan pasang. Jadi cai teh di tengah laut itu ombak teh ka darat ka sisi. Matak nelayan oge mun balik teh sok isuk-isuk sabab ngarah ka dorong ku cai ku angin ti darat kalau ti laut ka darat gitu.
tah ku ayana eta laut aya pasang surut teh dina raraga memelihara ikan. Sabab ku ayana omak teh kan oksigen asup kana jero cai anu dibutuhkeun ku lauk. Dalamun laut teu omak bisa jadi lauk teh parae gitu. Tah manfaat keur urang eta bulan anu loba anu ku urang tangtu anu can kapahami can kapanggih naon wae manfaat eta bulan. Mung di antarana anu populer eta yen gravitasi bulan nyaeta nimbulkeun pasang surut cai laut. Eta teh keur miara lauk jeung dimangpaatkeun ku nelayan. Tu urang we jadi bisa makan tuangeun makan lauk gitu hasil tangkapan nelayan gitu. Salajengna panon poe anu mengandung sinar eta itu teh salianti nyaangan pan urang butuh caang keur beraktivitas. Panon poe oge bisa menguraikeun kan vitamin D gitu. Seueur manfaat panon poe. Nya kitu deui benda-benda langit nu sejenna. Tah geuning oge eta teh jadi alat hitung. Jadi komputerna Gusti Allah. Urang jadi terang sapoe. Urang jadi terang ieu teh geus sabulan. Urang geus terang ieu teh sataun. Gitu. Jadi benda-bendana ku Gusti Allah geus diciptakeun nya manusia mah tinggal mengilmuina gitu. Maka timbul weh ilmu pengetahuan. Sabab nu disebut ilmu, nu disebut pengetahuan mah diperoleh tina naon-naon nu geus nyampak gitu. Beda jeung filsafat. Aya filsafat mah pikiran, lamunan, mikiran sesuatu anu can nyampak eta filsafat. Mata kadang-kadang jalma anu terlalu kana filsafat kadang-kadang sok ngajeprut si etana teh si otakna teh teu kapikiran. Mikiran anu can katempo, kadang-kadang sok bingung gitu. Nah, jadi beda na filsafat jeung ilmu di dinya nya. Ari ilmu mah memikirkan bahana geus aya gitu. Nah, contohna astronomi, ilmu tentang benda-benda angkasa. Ari filsafat mah nya tah mikiran anu can katempo gitu, anu can kapikiran gitu. Nah, sakitu anu ayeuna dibahas surat Yasin ayat 35 ka 40. Tapi sateu acan urang sacetan tutup urang aos heula sasarengan. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun wa ayatul lahumul layl naslahu minhun nahara fa idahum mudlimun wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin
Sadaqallahu